Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa urang teraskeun deui para mitra mangja ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga kasugri kaum dangu sadaya mangja ngaturkeun nuhun. Salajengna para mitra ka wargi-wargi kaum dangu di mana wae linggihna nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng carios nyambung urang teraskeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Sakali deui hatur nuhun ka mitra sadaya nu paresnoe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, nu para mitra sering komentar oge sering ngabagikeun acara ieu mangja ngaturkeun nuhun. Ieu teh gambaran yen Mang Jaya official geuning seueur oge nu ngadangukeunana para mitra, seueur oge nu ngabandunganana. Mangga hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Mugi-mugi urang salamina energi nanjar kawilujengan, salamina kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-75. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Karaos para mitra ayeuna nincak bagian ka-75. Mangga urang sami bandungan hanca dongeng ieu para wargi anu judulna Rusia Curug Cikidang dina seri ngadu pelet karya Kileksa dina bagian ka-75. Harita para mitra sadaya barang ruhya ngareret ka tebeh wetan. Meninga gebeg lantaran di dinya geus aya hiji jalma nu ngabedega anu lak cangkeng. Ngelemeng katempo beleg-begna wungkul lantaran teu pati caang. Puguh ruhya meninggal lenyap bakat kureuwas sieun disangka bangsat atawa jalma jahat. Tapi teu bisa naon-naon lantaran mun kabur bakal leuwih bahaya bakal pada ngepung. Wah, cilaka aing anu nalingakeun ye. Sahanya? Palang siang Bah Jilun lah. Tapi katempona mah jadi jalma leutik sedengkeun Bah Jilun jangkung gede. Keun siarak di jauhan moal ribut we. Ceuk ruhya dina hatena tuluy ngeteyep lalaunan mapai nu poek pisan. Beuki lila beuki jauh ti imah mangkurip tapi najan kitu teu buru ngaleper sarta jajantung ratu gelantaran asa aya musuh nu ngintip. Jeung nyana harita teh nu ngabedegan ulak cangkeng nalingakeun apik naker. Ruhya nu ngeteyep dinu poe kacirieun kelemengna. Tuluy dituturkeun bari taki-taki duanana pating kateyep dinu poe. Nu ngintip jeung nu diintip sarua awas matana pada sidik kanu ngintip. Akhirna nu ngintip teh nepi ka sisi jalan, leuwih ti heula batan ruhya. Sigan mah pedah geus apal kana kaayaan di dinya. Jadi teu hese nuturkeun musuh teh, ari ruhya memang can apal kana kaayaan. Atuh lempangna teh ngeteyep pisan teu wani gagabah bisi nincak lombang atawa jarian nu loba cucuk nu loba bubuk belingna. Kisila cicing anjeun, ulah kegerak. Mun gerak ieu bedog baris ngaburak-barik eusi pejicia deuleu. Ceuk nu ngintip bari nodongkeun congo bedog kana tonggong ruhya. Puguh ruhya meninga jenghok reuwas. Lantaran nu dipikasieun bet geus aya di tukang teu kanyahoan datangna. Ruhya ngajanteng bari ngajajantungna ratug hatena lenyapa. Saha ngaranna sia? Ayo jawab, mun teu ngajawab kalain jujur. Beung sia bakal pegat deuleu. Ceuk nu ngintip beuki kasar malah congo bedog didedetkeun lalaunan. Puguh ruhya beuki reuwas pok ngajawab. Ngaran kuring mah ruhya lain jelema jahat. Oh, ruhya. Ulah waka ngaku teu jahat lantaran jahat jeung bager lain ditangtukeun ku eta sorangan deuleu. Tapi kudu cek batur. Ari maneh asal ti mana? Rek naon wayah ki antap intip ka Imam Mangkurip ha? Jawab nu bener sia. Dewek ronda nu boga kewajiban pikeun ngajaga keamanan di lemur ieu. Mun teu ngajawab rasakeun babalesna. Ceuk nu ngintip. Bari neken congo bedog ruhya ngadeeg-deeg bakat ku sieun. Sing percaya ka kuring da kuring mah teu niat jahat. Kuring mah asal ti lemur Cijaha ngahajak ka dieu rek nempungan Mangkurip. Antap intip lain rek maling lah loho lain rek ngagarong. Hayang nempo heula kaayaan Mangkurip. Hanya ka teu katempo taki tukang. Ceuk ruhya bari usaha satekah pola. Sangkan teu geumpeur ngarah dipercaya ku nu nanya. Tapi tetep hatena ngageter reuwas daru masa manehna teh semah. Kari-kari bet kitu peta nyurigakeun kanu aya di dinya komo karona. Bohong sia aing mah teu percaya deuleu.
Lantaran sema mah lain kitu kuduna. Mun nyarek nyema tang tu sia kudu terang-terangan datang ka nu boga imah. Teu kudu susulumputan barina oge. Taku lantaran kitu ayeuna mah sia wayahna rek disetorkeun kana wajib. Tuh nu ngariung di imah Kang Kurip. Pangurus kabeh lain semah samania. Lain ngobrol tambah bau sungut deung ngahaja ngadaguan semah nu rek niat hade. Tapi nyatana maneh kalah nyurigakeun. Di barang jol ge ku dewek geus ditalingakeun tetela jiga garong kalakuan teh. Najan 1000 kali ngaku teu jahat ge ari carana kitu mah da moal anu percaya atuh. Taku lantaran kitu hayu leumpang. Mun teu nurut ya bedog bakal nancep kana walikat maneh. Cek nu ngaku Rona. Bari tuluy neueulkeun congo bedog kana tongong Ruhya, puguh Ruhya beuki soah lantaran ngadenge omongan Ronda yen nu ngobrol di imah Mang Kurip teh lain si itu si eta tapi pangurus lembur. Hate Ruhya ngalenyap reuwas para mitra. Kaduhung sagede gunung make untap intip tuang toong. Panyana teh teu aya nu nalingakeun da ceuk pangrasana mah aman taya jalma liar. Duh Kang, mugi kersa ngahapunten we abdi mah sanes jalmi jahat tapi leres-leres bade nepangan Mang Kurip aya peryogi nu kalintang pentingna. Ulah disetorkeun ka pangurus sawios lah bereskeun di dieu we. Nanging ulah disiksa, ulah dicangkalak, bebaskeun da abdi mah teu jahat ieu. Sawios ku abdi ditebus 10 rupiah. Cek Ruhya meningal leungis. Cakakak Ronda seuri ngahina ka Ruhya nu ngomong kawas budak leutik. Aing mah lain ngarona ngala duit sia. Ngajaga keamanan pikeun katengtreman warga lembur Cibonteng. Mun kaparengan menang manusia jiga maneh, moal rek kitu peta tuh. Aduh, moal rek disogok dek, moal rek disogok. Hayo, maju ka Imam Mang Kurip, mun teu nurut rasakeun ye. Rona ngadedikeun congo bedog. Karasa nyeri ku Ruhya meni asa geus jeres, asa jeres we nembus kulitna. Ampun Kang, ampun nah. Mugi kersa ngahapunten abdi mah da. Teu jahat, ulah Kang ulah dicanakan wajib. Abdi mah teu jahat Kang. Cek Ruhya bari ngacungkeun leungeun ka luhur. Suku ngarempeyak ka handap tapi minangka jawabanana aya tuur anu ngageduk kana tulang tonggong. Geduk. Ampun Kang, ampun. Cek Ruhya bari muringis. Kapaksa nangtung deui bari nahan ka nyeri. Komo mun geus ngarasakeun nyerina di antelan congo bedog mah. Hate beuki keung jeung tagiwur tuluy maju lalaunan disurungkeun ku tonggongna. Disurungkeun tonggongna ku Rona make bedog teh. Ruhya daek teu daek kapaksa nurut. Manehna leumpang lalaunan bari ngadeg-deg bakat ku sieun. Sarta ambak jeung haneueul pacampur ngajadi hiji. Tapi ayeuna mah geus teu bisa kumaha deui lantaran geus teu aya harepan kana salamet. Mun kudu ngalawan teu wani lantaran congo bedog geus napal dina tonggongna. Akhirna tepi ka hareupeun golodog imah Mang Kurip. Reg Ruhya eureun, suku meninggal leper, tuur nyorojod, huntu noroktok, beungeut pias kacaangan ku cahaya lampu ti tepas. Ari nu ngariung kabeh colohok kaluar. Siga nu ngarasa bungah kawasna mah geus lila ngadagoan, sabab geus meunang ngatur reti samemehna. Ngariung di dinya teh sasat keur nyaniwara bari ngadagoan datangna musuh. Bawa ka jero jang ading urang pariksa di dieu, ceuk Pak RT tegas. Mangapa? Horeng teh ading nu ngintip Ruhya teh, da giliran ngarona Ruhya ngahuleng beungeutna beuki pian. Para mitra kaum dangu kaayaan imah Mang Kurip jadi haneuteun. Lantaran keur ngobrol teh katamah deui ku datangna ading jeung Ruhya. Harita Mang Kurip teu loba omong manehna nanggap kalakuan ading wungkul nu keur mawa babandang. Siga nu bungah jeung lugina hate, sanggeus dititah asup ku Pak RT ading nyurungkeun Ruhya sangkan unggah ka tepas tapi Ruhya mugen. Ruhya, montong ngelawan sia. Lamun teu nurut ka dewek dipodaran sakalian. Sok ka jero, disidangkeun ku aing. Geus kumaha ni antap inti poyah kieu deuleu. Ceuk ading bari nyurungkeun Ruhya. Nu beuki sieuneun bae lantaran ditepas Mang Kurip geus loba kolot. Ampun Kang, ampun ulah maksa Kang. Moal ari nurut masuk ka jero atuh. Sieun Kang. Duh moal ka jero Kang. Ruhya keukeuh mugen hatena pewot. Da puguh seungah ari kudu diriungkeun jeung pangurus lembur mah. Ading teu ngomong deui para wargi sadaya. Tuluy nyiwit kodeg Ruhya. Dijungjungkeun ka luhur satarikna puguh Ruhya meuni nyengir. Bari dengdek peureusieun meuni muringis pok ngomong bari dengdek. Ampun Kang, bari nurut Kang, bari nurut Kang, bari nurut. Sok ungah sia. Tong loba lelewa ngarisikeun we sia mah. Nyer-nyer pigaweun. Ruhya nurut. Tuluy ungah kana golodog dina golodog ngajanteng deui. Siga nu seungah rek ka jero atuh ading ambekeun cepret ceulina disintreu. Tuluy bujur Ruhya dirojok ku congo bedog, puguh Ruhya meuni ngarempod kawas jeung inggis, reuwas jeung inggis. Sok sieun bujurna raheut. Ulah ngaesekeun nu mariksa atuh jang sok ka jero, ulah sieun-sieun da moal dinaon-naon jang mah. Ai teu ngalawan mah sabalikna lamun harerese atawa ngalawan tang tuh moal dihampura. Moal aya hampura. Pak RT nyarita bari mureleng ka si Ruhya.
palebe jeung mangkurip harita teh teu laloba omong nempokeun bae bari pating pelenyun udud salasenaker. Mangga Pak, punten Pak. Si Ruhya asup ka tepas, gek diuk deukeut lawang nyarane kana bilik. Ari ading teu jauh ti Ruhya malah bedog oge dicekel keneh teu waka diasupkeun kana sarangkana. Harita ading tuluy nyarita para wargi sadaya. Manganyangakeun Pak RT lah, beunang nu jahat teh ayeuna mah ieu. Ieu manusana nu ngaran Ruhya asal ti lemur Cijahat cenah Pak RT, ceuk ading nyeren sieun babandang. Seren sumeren panon melong ka Pak RT nu tetep ayem. Malah palebe jeung mangkurip teu milu nyarita jarongjon we udud. Keun Jang lah, urang pariksa geus salse mah, geura jawab Jang. Naon tujuan Ujang pangnalah haloho ka ieu tempat wayak ieu? Pak RT nanya ka Ruhya nu ngeluk tungkul. Tayohna bae ngarasa era jeung sieun. Punten Bapak abdi mah teu gaduh maksa jahat. Kali ieu teh bade nepangan nu jenengan mangkurip bade aya peryogi sakedik. Nanging kabujung ditewa ku ieu ku Rona. Ruhya ngareret ka ading. Ne maksud teh maneh mah nyurigakeun moal nya wayak ieu ka katayepan di poek. Nu bener we tuh euy. Temal ading Ruhya ge ngeluk deui. Geus Jang ading keun urang tanya ku Mang. Ari ka mangkurip teh aya perlu naon Jang? Sok bejakeun ka Mang ayeuna ngarah puguh. Pak RT nanya. Panon melong ka Ruhya nu samar pola. Mun percanten mah abdi teh bade milarian istri nu jenengan nyinining, upami aya eta istri bade didamel pamajikan ku abdi tah kitu. Sarerea ungut-ungutan. Harita teh mangkurip rada reuwaseun ngadenge kitu teh malah Pak RT ge rada kaget. Lantaran Ruhya bener-bener belak-belakan teu loba carita nu lain-lain. Ari di jero kamar aya bioon jeung nyinining anu ti tadi ngadedengekeun anu ngaromong, duanana pating larenghap. Kahar timun kitu mah sarta Mang percaya ka Ujang. Tapi hanya kalau Ujang carana salah, reka mangkurip make jeung antap intip segala rupa. Mun nya mah ya niat sarupa kitu, naon hesena atuh langsung we datang ka dieu. Da moal burung disamat ari nya mah natamu sacara jujur. Pak RT nyarita deui. Panon tetep mureleng ka Ruhya nitenan parobahan beungeutna. Sabab tina roman beungeut bisa diukur ku rasa Pak RT. Ari Ruhya katara rada pias, manehna memang rumasa salah da rasa maneh buni. Moal aya nu nangenan pok ngajawab sorana ngaleper. Mau seng ngintip nanging teu aya maksud awon. Nya kajeun ari nya mah. Tapi ayeuna mah cicing we heula nya. Mang rek nanya heula ka Rona, na kumaha kajadian nu sanyana? Cing tek terangkeun Jang ading. Kumaha we teh jalma teh naon wae nu dilampahkeun basa kanyawan ku ading teh. Terangkeun kabeh. Pak RT ngareret ka ading atuh basa. Atuh para mitra harita. Derekdak ading ngabejakeun pangalamanana sakabeh gerak-gerik Ruhya dibejakeun. Sabab ti mimiti bijil ti warung ge ku ading geus diawaskeun. Tak kitu lalampahan si Ruhya teh Pak RT. Yakin atuh da nyurigakeun jelema kitu mah. Moalnya jelema bener kitu. Ading mungkas kateranganana. Panon ngagiler ka Ruhya nu tetep ngeluh. Teu wani nemongkeun beungeut ari Pak RT unggut-unggutan pok nanya. Nanya eta teh Jang Ruhya sing jawab kalayan jujur. Muhun nanging da teu gaduh maksud awon mung sakadar royong terang wungkul kana kaayaan di dieu samemeh abdi kalebet kitu Pak, jawab Ruhya. Nya syukur ari teu boga niat goreng mah kumaha maksud Ujang ayeuna? Nah keukeuh hayang tepung jeung mangkurip. Muhun margi tebi-tebi disungsi teh memang hoyong tepang. Ga atuh tah ieu Pak Kurip teh nu diteangan ku Ujang teh. Pak RT nunjuk ka mangkurip. Nu tadi teu milu ngomong malah mah harita gengan ukur seuri leutik bari neuteub ka Ruhya nu pias jiga mayit. Nuhun Pak Kurip abdi nepangkeun, ceuk Ruhya bari neuteub. Syukur rek naon atuh Ujang teh sanyana. Hayang kumaha ieu teh, ceuk mangkurip jiga nu panasaran. Hayang uji kana kaayaan Ruhya naha boga kawani pikeun terus terang atawa henteu. Da tadi geus nyaho ari kana pamaksudan nama Ruhya teh neangan nyinining. Nuhun Bapak. Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu teh sejam milarian nyinining nu baris didamel pamajikan ku abdi. Pamilares aya di dieu sakantenan we bade disuhunkeun ka salira mugi sing percanten we da moal dilalaborakeun. Ruhya tetela sonagar. Manehna asa aya kasempetan nu hade pikeun ngabudalkeun eusi hatena ka mangkurip. Atuh meuni kekerot ading teh lantaran geus yakin aya saingan anyar. Geus puguheun Bahjilun asa soak. Ayeuna geus jol di nu anyar para mitra. Nu sarua mikahayang ka nyinining tapi teu ngomong. Oh jadi kitu. Nuhun atuh Ujang nuhun. Mang teh bunga ari ngadenge nu mikanya ka anak Mang teh. Tapi masalah eta teh enteng bangga Ujang. Ari enteng nama
lamun duanana sarua bogona geus teu aya masalah. Tapi banggana lamun salah sahiji teu narima tang turiwe. Tah ayeuna oge mang teh moal bisa ngajawab secara pasti sabab gumantung kana jawaban ti jenisna, ceuk Mang Kurip. Langsung mere jawaban harita ngarah Ruhya teu ngarep-ngarep. Nuhun Bapak abdi ge ngiring binga we nanging kumaha pami abdi hoyong kenging walaran ti tuang putra ayeuna tiasa tanapi moal. Ari Ujang, ke nagus kungsi wau atawa acan jeung nyinining? Mang Kurip kalah malik nanya panon melong kana beungeut Ruhya. Teu acan malima terang kana rupina ge teu acan. Har. Nati saha terang ka dieu kumaha atuh ari can kungsi nempo kana rupana mah? Ulah rusuh bogoh, ulah wakaya ngalamar lamun can sidik kana rupana. Namun kaduhung lamun anak mang goreng patut engke jagana. Pasti kaduhung atuh teh. Moal pamargi tos naon teh? Tos ieu tos karaos kana hate najan cacan terang kana rupina ge yakin bakal cop sareng hate abdi mah da tos terang dina impian. Jawab Ruhya. Beuki tatag ngomongna lantaran geus tepung. Jeung Mang Kurip mah hatena jadi ngemplong latpoh kana kareuwas jeung kasieun. Ari Mang Kurip jeung Pak RT silih reret sedengkeun palebengan ukur seuri leutik. Siga nu teu pati malire kana omongan Ruhya. Ngan ading nu banget ngagolak hate lantaran omongan Ruhya jiga nu teu dipikir heula padu disada pikeun ngahontal cita-citan. Bener sia ngomong teh Ruhya, piraku rek ngandalkeun dina impian. Beuting setan nu ngagoda dina impian mah can puguh akur jeung buktina. Teu puguh maneh mah ngajawab teh teu maca kaharti ku akal, teu kahontal ku pikir, ceuk ading bari mureleng ka Ruhya. Huntu kekerot nahan amarah da teu panuju kana kekecapan Ruhya saban yakin bakal jadi saingan manehanana. Keun bae jang ading keun, mekeun bae teu kudu jadi pikiran. Ieu mah urang jug-jugan we hatena, urang teu leuman perasaan jeung niatna. Tah kitu geuning kaayaan yang Ruhya teh, ceuk Mang Kurip nyarita leuleuy sangkan ading teu katutuluyan amek, cep ading jempe. Nun atuh Bapa leres pisan kitu maksud abdi teh. Ayeuna mah nyuhunkeun walaran nu tegas we nah ditampi atawa nepi henteu maksud abdi teh. Margi hoyong kabantun ayeuna walaranana upami parantos puguh mah abdi bade enga-enga mikiran waktosna nikah. Cek Ruhya jiga nu mangpang meungpeung sieun dihalangan deui ku ading. Tapi Mang Kurip ukur seuri ret ka Pak RT jiga nu menta dibantuan mikir, pok Pak RT nyarita. Nya ayeuna mah geus puguh kitu maksudna mah atuh nyangakeun ka Mang Kurip. Kumaha atuh lamun geus kieu ye? Ditarima atawa henteu maksudna? Keula Pak RT. Da urusan ieu mah kudu hati-hati, teu bisa narima kitu bae. Jeung deui kuring teh kudu nanya heula ka jenisna. Bisi manehna teu narima, moal gagabah kuring teh Pak RT, teh moal Mang Kurip. Nya mangga emutan heula pokona mah sing geura beres eueuh ngarah teu panjang urusan sabab kudu kanyahoan putusanana ieu teh. Cek Pak RT deui kalayan tegas. Lantaran asa aya keneh urusan jeung Ruhya bisi matak jadi mamala ka hareupna. Malah ading ge geus teu geunah cicing bisi lamaran Ruhya ditarima ku Mang Kurip, sedengkeun Ruhya teh sasat ka babandang. Ke atuh daguan sakedeung. Urang nanya heula nyininingna, ceuk Mang Kurip. Bari tuluy nangtung sup ka jero imah rek nanya ka nyinining tina perkara lamaran Ruhya. Ari Pak RT jeung nu sejen ngadaguan ditepas bari ngaharuleng teu aya nu cacarita sedeng hate Ruhya meuni asa lugina. Lantaran maksudna geus laksana hasil nepungan Mang Kurip. Kocapkeun Mang Kurip harita geus aya di tengah imah. Tapi manehna rada kaget lantaran anakna jeung pamajikanana teu aya di dinya. Tuluy ditempoan ka unggal kamar, barang breh kapanggih di kamar hareup. Nu pagigir-gigir jeung tepas, Mang Kurip ngagupayan bari mere isyarat, sangkan kaluar ti kamar. Duanana pating torojol kaluar gek dariuk di tengah imah. Nyinining rada bingung lantaran manehna geus nyaho. Yen bapana bakal nanyakeun tina perkara maksudna Ruhya. Rek naon Kang Kurip meuni jiga nu dinesnaker, ceuk Bioon. Teu kudu nanya da meureun ngadenge basa tadi keur badami ditepas. Ayeuna menta jawaban ti maneh dan nining. Narek ditarima atawa moal maksud jang Ruhya teh, pok jawab sabab hayang kabawa ayeuna cenah jawabanana. Jeung di ngaran teh beres ya ongko. Mang Kurip teu loba carita nu teu puguh, langsung nanyakeun kana pokok pangkalna. Atuh nyinining meuni ngahuleng sabab bingung ku pijawabeun. Oh nyampe katu geura jawab nyai, narek ditarima moal lamaran jang Ruhya, mun arek geura pok jawab, mun moal geura jawab. Bioon milu nanya, hayang geura ngadenge jawaban ti anakna.
Apa mau diterima sabab ari ngadadak jeung satengah maksa mah teu puguh. Komo deui ai mah can babu can siri kana beungeutna. Atuh saja batik kitu manehna teh geus nyieun karieuweuh ka urang dieu. Jadi asa teu puguh narimana kajajakan nu anyar pinanggih mah Bapak. Jawab Nyi Nining. Manehna ngajawab kalayan tegas ngan bae jiga nu kaneueul. Bet geus nampik kana maksud Ruhya buat teuing bakal untung, tapi ucap geus kedal teu bisa dicopot deui. Kapaksa Nyi Nining narima kana eta kaayaan. Nya syukur ari geus teu narima mah ngan pikeun ngayakinkeun kanu ngalamarna hayang milu ka hareup. Sok jawab ku sorangan. Yuk milu ka hareup. Tuh karasa naon teh nyarita ka Jang Ruhya. Moal mangga we ku Bapa dugikeun kuring mah era. Nyi Nining teu daek ka hareup. Kalajung nangtung tuluy asup ka kamarna atuh mangkurip ge teu bisa maksa. Tuluy ngareret ka Bioon juga menta kasaluyuan ti pamajikanana. Bioon surti pok nyarita kalayan tenang. Teu kudu loba mikir Kang, sok geura bejakeun ka Jang Ruhya. Yen panglamarna ditampi kitu hartina mah teu katarima ku anak urang. Hayu atuh barengan ku maneh on, bantuan ngobrol akangna. Mangkurip nangtung tuluy katepas deui rek nepikeun jawaban ti Nyi Nining ka Ruhya. Bioon milu ka hareup gek diuk deukeut lawang tengah. Kumaha jawabanna teh cenah mangna ditarima teu? Pak RT miheula ananya. Kawas nu teu sabar hayang geura nyaho. Pok Ruhya ge milu nanya da komo manehna mah geus ngarep-ngarep ti tadi mula. Mun Pak kumaha balaran Nyi Nining teh na ditampi atawa henteu? Maksud abdi teh sumangga geura saurkeun. Kieu Jang. Pun anak teh teu kenal ka Ujang, name terang ayeuna ngeunaan Ujang teh. Taku kituna asa teu puguh cenah narima lamaran ka jalma saliwat. Wayahna ditolak. Margi teu acan dugi kana mangsana. Tah ku margi kitu megi Ujang ulah janten alit mana. Margi nu ditolak teh sanes ngan ukur Ujang wungku, najan para jajaka di dieu ge teu aya nu ditampi. Tah kitu Jang jawabanna teh. Ruhya ngahuleng para mitra. Hatena haneueul bakat haneueul lantaran kahayangna teu kacumponan. Nyi Nining nampi ka manehna kitu teh mah pantes. Sabab manehna boro-boro wabuh padeuleuk beungeut ge encan. Tak kitu geuning Jang Ruhya. Wayahna ulah alit manahnya sabab lalaki mah geus kitu biasana. Mun mikah hayang ka istri tara salirana hasil. Ditampik jamak moal matak bohak sing sabar we Jang. Ceuk Pak RT ngabeberaha teh Ruhya. Maksudna sangkan Ruhya teu nyeri hate alatan ditampik ku Nyi Nining. Kutan teh teu ditampinya naon atuh margina Bapak? Na parantos kagungan papacangan atawa nepi kumaha Nyi Nining teh? Ruhya kalah kananya. Lantaran hatena panasaran kene. Hayang nyaho kana kaayaan Nyi Nining. Itu henteu. Jadi naon teh? Ari sababna mah loba. Nyaeta pun anak. Ai sababna mah teu loba pun anak teh can niat boga salaki cenah. Boro-boro Ujang nu kakara datang ayeuna najan nu geus mineng ge teu aya nu kapilih. Wayahna we sing sabar Ujang ulah ngaraos alit manah. Jawab mangkurip leuleuy panuan melong ka Ruhya. Nya kahartos atuh pemi parantos kieu mah abdi teh seja permios we bade wangsul. Ruhya geus teu betah cicing di dinya, hatena sedih lantaran maksudna teu laksana. Mani asa diteung-teuinganan, tapi basa Ruhya nangtung leungeun di jewang ku ading dibetot sina diuk deui. Tong kainit urusan can beres. Jeung mangkurip teh ye memang geus beres urusanna tapi jeung Pak RT acan maneh teh geus ngariweuhkeun ka dewek salakurona. Sok liuk heula sing bener. Ulah teu puguh kalakuan teh. Ading mureleng ka Ruhya atuh meninggal Ruhya teh sieunneun ku ading. Gek manehna diuk deui tuluy neuteub ka Pak RT jiga nu hayang ditanya. Kieu Jang Ruhya, perkara tadi memang matak ngaburubahkeun nya ka para pangurus di dieu. Apaan pang nak mangkumpul di dieu teh? Ngahajakeun ngadaguan Ujang nu geus kadenge bejana ti beurang keneh. Taina mang rek nanya, nah rek sakali-kali deui atawa moal nyieun kalakuan jiga tadi? Cek Pak RT bari neuteub sorot panon jiga nu nanceb kana dada Ruhya. Wah, Pak abdi mah janji kana diri supaya sumpah ka para bapak moal sakali-kali deui antap intip tawa tuang toong. Hapunten we nu tadi mah mugi kersa ngahapunten we kana kalepatan abdi. Memang rumaos lepat abdi teh, jawab Ruhya tegas. Manehna teu loba catur ngaku sacara jujur. Da hayang tereh beres. Ya syukur atuh lamun kitu mah jeung geura mulang ka lembur. Ngan kade ingetkeun je Jang Ji Ujangnya nu dikedalkeun kalayan niat Ji Ujang sorangan. Mun engke dirempak mamala bakal keuna ka diri Ujang sorangan. Kartos Pak RT hatur nuhun kana kasayan manahna. Ayeuna bade amitan we sejam ulang ka lembur Cijaha, ceuk Pak RT, ceuk Ruhya bari munjungan ka Pak RT.
Gap di tampanan tuluy kapala bae jeung kamangkurip kabi oon jeung ading. Geus kitu mah para mitra sadaya. Ruhya teh teu loba pikir leos balik bari mawa hate. Anu ngahaneueul lantaran niat teu laksana, tujuan teu hasil, malah mah kalah kameunang kakeheul anu pohara asa dihina ku ading. Sanggeus rada jauh Ruhya ngali ka tukang breh imah mangkurip katempo keneh tepasna. Caangem perai ku lampu Ruhya ngarahuh bangun capek, terus ngaraneg heula melong ka palebah imah mangkurip. Aing nyaho rona nu newak aing teh si Sading ngaranna. Wa aing teh teu beunang disopanan, manehna tetep kasar jeung bangun gemes. Rasakeun wawalas ti aing di hiji mangsa bae burung kojor sia. Aing mah teu suka dihina ku sia. Aing moal cicingeun sabab aing boga aki. Sajabana aing keheul ka mangkurip, nama ke jeung teu narima si. Awas ya. Make teu narima kana lamaran aing. Make nampik segala kana kahayang aing. Eun pejakeun sia ka aki. Cek Ruhya bari kakerot nahan amarah. Tuluy ngalewas ningalkeun eta tempat rek balik ka lemurna bari mawa hate nu raheun. Urang tuna lampahna Ruhya para wargi ayeuna kocapkeun kaayaan di imah mangkurip. Sanggeus Ruhya balik sararea ngarasa lugina hate asa leupas tina bang baluh anu asa berat karasana. Sabab para mitra ti samemehna geus hareudang bayeung yang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi nyatana ukur kadatangan ku hiji pamuda nu pikahayang ka nyinining. Mangkurip jigana geus rengse ayeuna mah kuring rek balik we ye. Geus beuting teuing ongko. Ceuk palebe bari ngaragamang kana dompet bako, sup kana saku kampret. Nyamang atuh palebe. Hatur nuhun abdi tadi bantuan di dieu sabab tadi teh seungah sok sieun aya kajadian nu teu mantak geunah we. Sabab ngadenge be jati bajilun yen bakal aya jajakan nu niat jahat cenah. Tapi untung kaburu beunang kujang ading geuninganan. Jawab Mangkurip dari anaker. Nya bener kuring ge lugina hate ayeuna mah tapi ulah boga rasa yen geus aman. Kade sing waspada. Bisi aya jajakan nu tadi neuneun ceuceup dina hate ka urang. Lantaran niat teu laksana, iatna jeung taki-taki waspada mah tetep kudu dironyatkeun pikeun ngajaga keamanan. Sakitu amanat ti kuring mah permios Mangkurip. Palebe nangtung rek balik. Dada kuring rek balik lah seberes mah yuah palebe bareng. Geus teu aya urusan deui mah. Pak RT milu nangtung rek balik. Hina mun sadayana teuing atuh kewe heula Pak RT. Mangkurip ngahalangan da manehna asa betah keneh ngobrol. Lah geus lila teuing mang bisi inung budak ngarep-ngarep permios atuh. Nya mangga atuh hatur nuhun ka sadayana. Palebe jeung Pak RT baralik adi-ading mah cicing keneh di dinya. Pikiran jeung lamunan ngabelesat kanu jauh inget ka Ruhya jeung kalakuanana. Inget kana niat nu mikahayang ka nyinining teu karasa bari ngalamun teh. Kumaneuar nemongkeun kabingung hate atuh Mangkurip kageteun. Kunaon jang ading jiga nu manggih ka nyeri mikiran naon ieu teh. Ading ngarenya gelantaran keur ngalamun asa digebah. Tuluy ngarekepkeun silana ret ka Mangkurip nu keur neuteuk. Nyeh seuri leutik nutupan kareuwas jeung ka era. Teu mang pugu inget kana kejadian tadi kuring teh. Lantaran jadi reuwas kareureunahkeun mang. Da pugu ampir gelut tadi teh mang. Kuring ngarasa lawang jeung hariwang sok sieun si Ruhya ngunak-ngunak we. Terus mau babalad ka dieu rek ngadon ngala kuring. Tah sok sieun kitu babakuna mah. Ceuk ading bari tuluy rumenghap. Da nya hatena rada seunggah. Oh, mikiran soal eta. Teu kudu leutik hate jang ading da urang mah tadi ge teu niat jahat. Tapi niat ngajaga keamanan lemur. Jeung na deui apan geus teu aya masalah naon-naon ayeuna mah sabab geus diputuskeun sagala rupana ku Mang jeung Pak RT. Nganajan kitu ge ati-ati mah kudu. Isinya matak aya buntutna, aya paribasa ramat kamale, aya tunggul sirungan catang supaan, kitu ceuk Mangkurip dari anaker. Mun kitu mah najan geus diputuskeun ge cantang tureng se Mang. Nanang teh lantaran katempo jiga nu handeueul si Ruhya teh. Da tetep aya mikahayang ka nyinining. Ari tadi Mang jiga nu nurut, da sieun ku kuring. Tadi Mang jiga nu nurut teh sieun ku kuring we, sieun ku Pak RT. Sanu nyaho di tukang mah ngageremet. Tak lantaran kitu kuring rada honcewang ye sok sieun aya balukarna goreng tina kejadian tadi. Ading tetep ngarasa paur sok sieun Ruhya ngunak-ngunak ka manehna. Barang keur gunem catur kitu torojol anu datang horeng Bahjilun. Geus niat ditatadi keneh hayang nepungan ka Mangkurip. Punten keur naon ye teh Mang? Ceuk Bahjilun bari tuluy unggah gek diuk digireun ading paroman bear marahmai. Geuning si Abah mulih ti mana Abah? Ngahaja tawangan ukur ngaliwat wungkul.
Cek mangkurip bari neuteup sedengkeun ading ukur ngareret hatena rada teu panuju ayana Bah Jilun. Ngahaja pugu ge Mang. Lantaran tadi teh ngadenge beja di tukang warung ka dieu jajaka cenah. Nya tawan teh teh. Abah mah hariwang bising aya naon-naon bising aya matak ribut babakuna teh. Oh, kitu muhun babi teh kakaramulang. Jajaka urang Cijahan udi tewa ku Jang Ading. Lantaran antap intip wanci kieu matak nyurigakeun ngan hanya ka teu tepung jeung Abah mah. Nah atuh meuni kakara ayeuna ka dieu teh mun tita tadi bisa tepung jeung manehna. Mangkurip ngajelaskeun kaayaan tadi panon melong ka Bah Jilun anu bangun ngarenyag. Nya saha ngaranna euy? Rek naon cenah kajeuna teh? Kieu Bah, parabat Mangkurip nyaritakeun kajadian tadi. Dibejakeun kabeh teh aya nu kaliwat atuh meuni ungut-unggutan Bah Jilun teh. Manehna ngarti kana kajadian tadi da geus nyaho ti samemehna. Kana niat ruhya sedengkeun ading bari mureleng ka Bah Jilun. Kawas nu keheul tapi teu puguh alesan kapaksa jempe. Kutan teh kitu maksudna si Jajaka teh. Paingan Abah atuh make hayang ka dieu sagala da meureun aya beja anyar nya. Nuhun emang atuh lah Abah teh jadi nyaho kana kaya kieu mah. Kumaha atuh saterusna si Nyai teh rek dibikeun ka saha atuh sanyana? Ka Abah teh dibikeun, ka Jang Ading teh dibikeun. Ka urang Cijahan teh nya kumaha atuh teh Mang? Ceuk Bah Jilun bangun panasaran. Manehanana para mitra sadaya hayang nyaho kana pamadegan Mangkurip. Atuh rada bingung Mangkurip teh lantaran lamun Bah Jilun geus nanyakeun perkara anakna, biasana sok terus ka papanjangan. Lain teu dibikeun ku kuring teh Bah, tapi anak kuringna nu can niat boga salaki. Mun can dayakeun kudu kumaha atuh da kuring mah? Moal maksa ka anak atuh. Temal Mangkurip rada teugeg. Oh, bah lah nah jiga nu maksa teuing geus we teu ditarima mah. Nges atuh teu kudu ka papanjangan barina oge cicing we jiga kuring. Ading milu nyarita panon ngadilak ka Bah Jilun mung hanya kal waktosna ka Bujeng Sep.